Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aisyah tutorial segala tutorial. Apa kabar teman-teman? Tentunya baik-baik saja kan? Ah, pastilah. Ada yang berbeda pada kesempatan kali ini, yaitu tutorialnya bukan tentang gadget atau tentang teknologi, tapi ini tentang budaya. Jadi mulai detik ini saya akan menggunakan bahasa Sunda. Ya, karena ini kontennya fokus di Kesundaan, budaya Sunda. Oke, mulai detik ini ya. 3, 2, 1. Cing. Tah. Jadi ayeuna orang arek meraktekeun yang ngatutorialkeun cara make iket Sunda. Terang teh kumaha cara make iket Sunda? Aduh, pasti seueur nu terang ye. Soalna ayeuna mah iket Sundana seueur nu praktis. Nu kumaha nu praktis teh. Jadi tinggal blos kitu tah ya. Ya salah hiji iket anu didamel di Lemur Abdi. Di Lemur Abdi nganggo ieu. Nya iket nu praktis kieu. Tapi enak oge nu praktis kieu nya. Jadi urang teu kudu ribet. Benar namanya lagi praktis tidak ribet. Tapi akhirnya ya anu praktis kieu mah tiasa diome-ome nya moal tiasa diubah-ubah gitu. Entos we untuk ada kieu gitu. Kayaknya orang belajar anu manual gitu nya. Seueur banyak gayana, seueur ragamna gitu. Kurang belajar sasarangan gitu. Ya. Anu kusim abdi terang nyata tentang iket Sunda teh salur sama seueur gitu ya. Cuma anu kusim abdi dipikat terang itu kan salit gitu. Jadi abdi bade mendaktekeun ge ngan salit gitu. Gitu baraya. Nah, nyata di antawisna nyata anu kusim abdi terang ye. Nyata Hanjuang Nangtung, Mangkuta Wangsa, teras teh aduh ya Allah ya Robbi balikan deh. Hanjuang Nangtung, Mahkota Wangsa, Julang Ngapak, Parekos Nangka, Parekos Jengkol, terus teh Kolej Nyangsang, Barang Bang Semplak, terus Hampir Sumirat. Ya kan saya beli tenang cawitnya, selalu sama seueur cenah. Kian lah orang belajar di sama abdi ge sami-sami nuju belajar, nuju diajar. Sabab meskipun abdi orang Sunda, tapi acan terang di Sunda anu bener teh nu kumaha gitu. Bahasa ge masih kene balelol gitunya. Sabab ari di Lemur Abdi gitunya disebatkeun kasar henteu, disebatkeun lemes nya henteu. Jadi pas-pasan gitu. Di Lemur Abdi logat ge teu aya. Biasa wae kieu biasa. Cuma ari abdi ayeuna nyata nuju kapancenan tugas di sahiji daerah nu aya di Sukabumi. Kita di Kecamatan Cisolok nyari nami tempatna teh sepuas cipta gelar halusan abdi teh gitu. Jadi diajar deui tentang kasundaan gitu nya. Sareng diajar oge logat teh dia disebat teh di dia logat Cicemet. Gitu baraya. Abdi resep pokona mah diajar tentang kebudayaan nama eta oge khususna budaya Sunda gitu nya. Sabab urang lahir di tanah Sunda, diajarkan oge bahasa Sunda, tentang tanah oge Sunda gitu. Tapi abdi resep oge karena budaya-budaya nu sanes gitu. Mulai di Indonesia. Nah, ayeuna anu kahiji nu sim abdi bade dipraktekeun nyaeta bade ngadamel iket Sunda jenis Hanjuang Nangtung. Gitu. Nah, kayaknya kan kita totopongnya disebutna teh kain ieu teh kain kotak teh disebutna totopong. Saat can jadi ikat mah dina mastaka ari berupa kain kieu mah disebutna totopong. Gitu, baraya. Tah, kan kain kotak kieu nya. Terus ayeuna didamel segitilu. Damel segitilu. Tuh sapertos kieu. Pertos kieu muhun. Teras teh iya si kaina si lawonna dilipat lipat ka payun yang ngalipat sebenarnya ada telangkung
teu langkung hoyong kumahanya. Cuman abdi bade ngarah ieu lu hideung ieu nya. Jadi lamun bade ngarah nu hideung ieu pasti dikieukeun kapayun kapengker, kapayun deui, kapengker deui, kapayun kapengker, pokoknya kapayun kapengker gitu ya. Soalnya lamun dibelit-belit ieu si nu hideungna pasti katutupan maka tinggali kieu ultra sampaikeun rengse lah ya. Teras makieu tuh di payun kapayun kapengker sampaikan tutup bener-bener tutup ayahnya sekieu. Nah komentar sekieu jadi anggo dikieukeun set tuh nu payunnya nu hideungna di payun. Nah tali di pengkerna kumaha tali di pengkerna kieu kami di pengkerna nya. Jadi biasa dikieukeun sebenarnya tapi abdi bade dikieukeun supaya pageuh, supaya variasina deh kieukeun kieu. Atasna kitu talikeun di payun. Nah kitu talikeun terus tali kieu urang talikeun deui ayeuna talikeun kieu tuh kieu nya ieu di luhur. Wah panjang teuing nya. Oh iya tuh di luhur lah. Nah kieu kurang lebih seperti kieu kita can pagi ya. Nah enak orang rapi-rapi sisina rapi-rapi supaya ketinggalan ge rapi gitu nya. Da percuma gitu nganggo iket tapi terapi kan tujuan kami rapi kami ketinggalan sae gitu panginten cenah. Gila ya uang nguruskan deui payuna. Pokoknya mah benah-benah we bebenah sing enakeun ku nyalira gitu. Nah kieu kirang leuwih kieu. Kieu bare ya. Nah kunaon make disebat hanyuang nantung. Jadi ieu tah payuna ieu siga daun hanyuang nya. Daun hanyuang kieu lah kurang leuwih bentukna tuh nangtung kan ieu tuh jeung deui saurna nya filosofina nganggo iket teh eta supados urang henteu gede hulu tapi sombong kusabab ku dina keseharian orang nganggo iket jadi si sirah orang teh si hulu orang teh moal ngageungan kusabab ka iket tapageuh ku eta ku iket kitu muhun tah. Jadi ieu teh namina eta iket jenis hanyuang nangtung kitu baraya. Kumaha nambihan kaset henteu sabab saur orang dieu mah kitu pami nganggo iket teh cenah eta nanti namina teh nambihan kagantenganana kaset gitu. Aduh mung sakitu meureun ayeuna mah ti SIM abdi. Sakitulah pokona mah nya. Aduh mungkin dilajeng deui kuno video salajengna gaya-gaya nu sanesna gitu. Hatur nuhun.
ya